Sor karya curah. Kang Opol, ada Bang Tanjung Cu, ada diburu Jawa ke Kasadayana ya, ada Sor, hayu kurang carung, ayo, ngaju-ngaju, sok api enak kepayun Cu, aduh, kembang Tanjung, aduh Kang Opol, kembang Tanjung sisi Ustaz Charles jajak kepayun itu. Sabela Kang Opol urang jarum. Aduh, apiana mohon. Ngaju-ngaju seminggungan aya cenah Kang Opol sor majeng cenah Kang Aso sabar ketigantung atur nuhun digantung Bintang Jaya aduh kata ganda di soco aduh atur nuhun Tanjung ditiran atur nuhun bungsu dirantuykeun di bola heureuy kalangku tungan-tunganan papasean aduh kembang Tanjung sok Mahyuni Cu bungsu aduh si bungsu ya mereka Cu aduh Kang Opol api hianat putra nama Mahyuni ya Cu sok tanah aja nih jangan tesok aduh putra Mama Mahyuni ya Cu urang jarum ngabela dicanda ke kota Bandung Allah anu maha wajib dipuji kembang Tanjung ditiran dirantuykeun di bolan lamun teuy kalangkung tungun-tungan papasean aduh kembang Tanjung aduh urang jarum darajat kawangan orang Karawang kapayun ya Karawang Cu kembang Tanjung aduh mohon teh aja nih sisi aduh raya orang Banjarmasin
Pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiarti dina acara Banda Urang. Nah, dina dengan ayeuna simkuring parantos disarengan ku wakil pupuhu ti Sanggar Intan Jaya. Haturan wilujeng sumping Bapak Ade. Nah, ieu periogi kauningan tangtosna ku pamirsa sadaya kanggo kesenian sisingaan teh ya. Di antawisna waditra teh naon wae Bapak? Maksudnya? Waditra nu digunakeun, alat musik nu digunakeun. Oh, alat musik. Terus nama pemain alat musik mah manu ge teh salebetnya. Nah, ayeuna mah kadang-kadang sok aya kolaborasi teh ya. Pami nganggo sapertos tabeuh jaipong biasa. Dikolaborasikeun sareng angklung biasa. Atarapi sareng genjring oge tiasa. Alhamdulillah sagala rupi kanu kesenian nya dojring eta mah tiasa lebet gitu. Kumaha urang kumaha cara nerapkeunana janten henteu sesah gitu gampil sagala rupa oge tiasa lebet dina antara alat musik gitu. Oh, sapertos kitu. Kanggo nayaga anu tangtosna nu sok manggung gitu eta aya sabaraha jalmi, Pak? Paminayaga sadayana panginten nya kirang langkung 8 jalmi. Eta panginten khusus anu di panggung, di panggungnya. Terus ayeuna sadayana panginten anu naon teh tanggungnya. Tanggung pan karasan eta anu janten pokona mah istrinya. Istri da pamagat oge nyondong panginten istrina 13 jalmi. Pamagatan panginten 6 jalmi. Nah, ya pami karasan aya di dieu mah keten ku simarados dikenalkeun sajami-sajamina nya berhubung ayeuna mah saya panginten ku ari moal tiasa cepakeun hiji-hijina mung sadayana istri aya 13 jalmi pamagat aya 6 jalmi kitu. Mohon pamirsa tadi ku urang sadaya tangtos katawis memang anu ngagotong sisingan teh istri barudas pisan ya. Nah, pami kagiatan sadi dinten ieu istri teh aranjeunna naon wae Pak? Oh, saidentena rupi-rupinya aya anu pan pami di abdi mah mayoritasna teh tani nya. Sirna anu tani panginten oge anu icalan oge nya mayoritas apa sirna panginten antara tani sareng anu icalan gitu panginten. Kanggo proses latihanna kumaha Pak? Margi kan ieu kagungan kagiatan sewang-sewangan teh ya. Nah, janten nangtoskeunna memang waktosna parantos ditangtoskeun atanapi kumaha Pak? Pami kanggo latihan pan biasana dinten malam Kemisnya. Malam Kemis sareng malam Minggu. Danten pami ayeuna latihan siang pan panginten sir kagiatan abdi nyanakna malam Kemis bada Isya. Sami malam Sabtu malam Minggu oge bada Isya. Ngan upami malam Kemis anu difokuskeun teh nyaeta diajar dengan tawisna persilatan. Terus malam minggunya nya panginten acara anu pokoknya eta nya gotongan lah ngagotong eta acara sisingan teh atanapi dodomaan gitu. Oh, mohon sapertos kitu mohon tah geuning kitu pamirsa urang sakseni pintonan salajengna mangga wilujeng nyakseni. Ayun, Pak Ustad. Mang Allah daya rencang lah ya. Waduh, pojok lampiran di nasi kami Ayah. tobat manis
pojok gambiro hitung-hitung kekenalan riwali jalan-jalan Teh Anjani suara cucu warung pojok gambiro